Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Pasundan. Alhamdulillah dina episode ayeuna di studio Buruan Pasundan parantos hadir balad simkuring anu wah tos lami tetepang pisan tos janten elit global anjir. Kang Cecep Burdansah nepangkeun. Damang Kang Cep. Alhamdulillah sawalerna lah. Alhamdulillah nuhun tos tiasa sumping Ya di sami-sami. Buruan Pasundan. Abdi sareng Kang Deni teh ngantos-ngantos kan saur Kang Deni kebun cenah ieu jadwalna ketat pisan Cecep. Aduh cek abdi teh. Maklum lah di Malumnya di Batawi. Pang-pangna ieu wae cenah nu nutur Menteri Keuangan cenah gitu. Aya wartosnya gitu. Aduh, Kang Cep, abdi teh punten ya rada pribadi ka Kang Cecep. Bari sakantenan oge nguningakeun ka Baraya Pasundan. Janten satacana Baraya Pasundan simkuring bade unjuk uninga wae. Yen ieu ki dulur ki sobate Kang Cecep Burdansah, ari yuswa mah saluhureun abdi. Sareng ilmu di dunia media tangtos abdi ge seueur diajar ka anjeunna kaleresan jadi sok nyanyahoanan lamun keur pembinaan ka dosen ilmu komunikasi teh Kang Cep. Tah eta teh padahal mah meunang mulungan ti Kang Cecep jeung Kang Deni gitu kan. Nah, pon kitu tapi nguping wartos kadienakeun Kang Cecep teh oge neuleuman ilmu hukum. Leres Kang Cep? Alhamdulillah S1 S2 kumaha tah? hukum. Nuhun. Terus S3 soalnya anu ngeri di Unpas ya, hukum oge. Tapi gaina can beres-beres. Seueur pakojot teh. Pakojot. Ari bari di damel. Tapi Baraya Pasundan nya kangge kauninga saha nu teu terang ka Kang Cecep Burdansah dengan karya-karya sastrana. Tah ieu ye kan. Kumaha teh Kang Cep? Kang Cep teh kan saestuna oge sastrawan kan nya. Sastrawan budayawan tapi S1 S2 S3 oge neuleuman bidang hukum. Nah, mudah-mudahan oge hasil karya naon namina Kang Cep oge ngeureuyeuh ngadamel karya sastra anu rada kadinya misalna sanes waktos ieu teh kan diserat dina cerita sastra ngeunaan naon nya nya intina ngeunaan Ferdi Sambo misalnya ieu menarik oge. Ya, bener. Tah kumaha Kang Cep tah? Kumaha tah? Aya ngaraos aya tikungan tajam teu ti sastra kana hukum Kang Cep. Ya, lalu Kang Budi memang aya tikungan lah janten pamiangan simkuring terutama tina basa Sunda. Ngertang tos. Tina nyerat sastra Sunda. Oh. Tapi di tengah perjalanan mengkol kana jurnalistik janten wartawan ya sareng Kang Deni lah. Kang Deni. Mohon. Tadi tengah-tengah deui simkuring teh aya kasadaran dina sastra teh karya-karya kriminal hukum tiasa disebatkeun langka. Oh langka nya. Langka malih anu kadienakeun mah mung aya Duduh Durahman lah. Eta ge nganggosan di asma nu sanes nya. Kang Tatang Sumarsono teu ngadamel. Teu ngadamel. Tiasa disebatkeun henteu langkung ti 3 lah. Pangarang-pangarang anu dina bidang kejahatan kriminal hukum teh nya. Oh gitu. Mohon kemudian anu spesialisna hukum misalnya teh. Kan ari Kang Duduh Durahman mah karena cerita-cerita kriminal, kejahatan. Tapi anu misalnya tadi profesi polisi, jaksa, pengacara mah praktis dah ya. Tah eta janten tantangan oge asana priyogi oge aya pangarang anu neuleuman hukum. Tos ngawitan Kang Cep. Tos atuh ada cerita pondok lah. Cerita pondok. Soal kehidupan pengacara gitu nya. Judulna naon Kang Cep? Judul teh lalaki balati nu jadi bukti jeung sora nu halimpu. Jadi aya unsur kemanusiaanna lah. Aya sora nu halimpu gitu. Pasti kan si istri teh. Nah, eta terus ngawitan lah di karya tangke mah jasa janten novel. Jasa wae kasus Sambo janten bahan novel kan. Bahan novel. Sahabat Kang Budi itu kan. Tantangan teh. Tantangan menarik. Tapi abdi ge janten hoyong tumaros ya Baraya Pasundan nya Kang Cecep teh tadi ku simkuring kan tos disebatkeun.
Anjeunna oge lianti janten sastrawan Sunda khususna oge naon secara akademik oge anjeunna sarjana hukum, malah sakedap deui bade janten doktor ilmu hukum. Nah, maksudna dina kondisi kaki varian tadi nu disebat-sebat ku urang nya Kang Cep naon sapertos cerita yang tak berakhir. Ya. Simkuring dina hiji media online mah anu proper gitu nu terpercaya nguping bapana almarhum Joshua. Oh, korban teh Joshua nya. Mohon. Itu Samuel Huta Barat. Saja namanya? Samuel Huta Barat. Samuel Huta Barat. Pas Samuel Huta Barat teh nyebat naon teh sudah pegel lah katanya. Iya. Dan membosankan mengikuti penyelesaian kasus almarhum anak saya. Dina sudut pandang Kang Cecep, kunaon tah Kang Cecep? Dugika pihak korban merasa bosen gitu nuturkeun alur dalam tanda kutip cerita penyelesaian penanganan masalah hukum Joshua itu. Iya. Janten upami misalnya ditinggal tina sudut pandangna keluarga korban mah memang tiasa di maklum Kang Bud. Mergi secara psikologis masih kene trauma, teras oge hoyong cepet-cepet lah supados kasusna teh rengse sareng putusanna teh tos sakumaha anu di bayangkeunana lah. Eta mah wajar salasna mah. Tapi upami ditinggal tina proses hukum, tina proses hukumna mah salasna polisi oge katinggalna memang ieu janten taruhan polisi lah. Janten moal dugika misalna teh punggag di tengah jalan gitu. Nah, kamari kan nembe putusan banding sidang etik ternyata kan putusanana sakumaha anu diprediksi bakal ditolak. Da aya 7 poin lah, 7 pasal tina peraturan Kapolri anu dirempak. Jadi bandingna Ferdy Sambo henteu ditampi gitu, ditolak. Eta kan salah satu tos hiji poin lah. Ya, Kangge Polri nya. Kangge Polri mun Polri dari pisan dina ngarengsikeun kasus Sambo. Nah, tapi ari kanggo keluarga memang sih oyongna engal-engal gitu misalnya teh di proses di pengadilan terus gambaranana ponisna kumaha tapi kan nya numutkeun hukum acara ge kan teh aya prosesna henteu tiasa dikebut kitu wae gitu lah. Nah, kantun salesna mah diprediksi dina sasi September atau sampai Oktober ge masuk ke persidangan katinggalna mah. Persidangan. Di Limbang. Persidangan ge katinggalna Kang Cep moal naonnya abdi nu polos hukum lah. Tepatos suningan moal ngayayai lah gitu nya jigana teh. Moal katinggalna mah proses persidangan teh kan pertaruhanna teh di Sambo, pihak Sambo, pengacarana pasti bakal memperjuangkan supados hukumanna enteng lah. Janten upami ayeuna dieureudna ku pasal 340 hukuman berencana anu hukuman pakti sareng seumur hirup. Nah, pasti pengacara bakal memperjuangkan karena dakwaan subsidiar. Nyata pasal 338. Naon tah Kang? Pembunuhan, perampasan nyawa anu hukuman maksimal teh 15 tahun. Jadi salah satu poinna teh punten motong. Pami telepat pembunuhan nu teu kahaja jeung pembunuhan anu berencana benten sanksi hukumna nya. Benten. Pan ieu mah kalebet anu berencana. Berencana pasal 340 hukuman pakti. Janten aya waktu, aya jeda sabaraha sanos mengukur sabaraha menit direncanakeun. Nah, eta kan pasal anu dikenakeun ku Polri, ku penyidik. Salah tos pas, dan memang itu paling maksimal pasal. Itu maksimal. Ya. Ari pamieu Kang bahwa posisi beliau sebagai APH aparat penegak hukum ngiring ngabotkeun teh. Tangtos di antara nanti kan kumargi penegak hukum anu kedahna melakukan penegakan hukum. Melakukan penegakan hukum iya malah melakukan kejahatan. Janten peluang kanggo bergeser karena dakwaan subsidiar 338 selesai mah abot kanggo pihak Ferdy Sambo teh.
Tapi kan aya kekhawatiran di masyarakat sareng di pihak keluarga, ya jigana aya tarik ulur ya. Salasna hal yang wajar Kang Bodi upami tarik ulur mah, apalagi kan ti pihak Sambo sareng pengacarana pasti bakal memperjuangkan semaksimal mungkin. Mohon. Nah, ti penuntut umum ge sami. Tah eta tarik ulur eta anu bakal menarik saur sim kuring mah antawi skill pengacara ti Ferdy Sambo sareng ti skill ti jaksa penuntut umum. Kanggo ngabuktikeun yen pasal 340 teh terbukti. Nah, upami ditinggal tina sapatos patrosan Kang Budi tadi, memang abot kanggo Sambo kanggo tiasa menghindar tina pasal 340 gitu. Abot teh. Abotnya. Mohon lah, ayeuna we tina sidang etikna anu bandingna we Ditolak. 7 pasal tina peraturan Kapolri terbukti. Dan eta kedah janten perhatosan kangge jaksa penuntut umum. Mohon, pasti eta. Bahan. Mohon, janten bahan gitu. Janten bahan anu memberatkan gitu. Ya, institusi nawae tengidinan anjeunna naon namanya teh ngajukeun banding tentang sanksi dinas gitu kan. Gitu. Makanya jaksa penuntut umum memperingankan. Ya. Mohon. Katinggalna upami jaksa penuntut umum moal lesot tina dakwaan. Tina dakwaan. Mohon da biasana lamun dina dakwaan lemah teh nya biasana ti awalna terus lemah memang gitu. Katinggalna ieu mah maksimal. Mohon. Tadi hoyong luncat heula kana fenomena umum Kang Cepnya di tubuh polisi ieu teh oge nyirikeun kan kieu ya anu menarik dina sejarah kepolisian umurna teh Polri teh sabaraha 60 tahun gitu. Usia kepolisian Indonesia teh apa kepala tujuan gitu 70-an tahun gitu. Bukan Republik kurang kan 77 tahun. Polisi teh nya diantawis eta lah gitu tah. Nya maksana dina 50 tahun kepolisian Republik Indonesia berdiri nembe ayeuna pan. Dan itu dilakukan oleh komandannya penjaga marwah kepolisian gitu kan. Kadifropam. Kadifropam luar biasa gitu kan. Sanes Kadifropam we asa teu pararantes. Seorang perwira tinggi melakukan tindakan kejahatan mah. Eta bade di TNI, bade di polisi, kirang saya lah gitu. Seperti profesor narima naon gratifikasi lah gitu kan. Lamun di dunia perguruan tinggi mah. Sigana di Lampung gitu. Sigana di Lampung gitu kan. Disangka aman, ngajauhan Lampung, mangkat ke Lembang, babagi duit di Lembang. Terang KPK lebih canggih. Nya maksudnya kieu Kang Cep dina fenomena langkung umum. Ieu ngabuktikeun teu yen ieu mangrupi hiji buktos yen pembinaan personil di tubuh kepolisian lemah gitu. Ya tiasa disebutkeun kitu Kang Budi. Jadi memang kasus Ferdy Sambo teh minangka puncak gunung es lah. Salami ieu salasna kan persepsi masyarakat yang di polisi teh citrana kan lumayan terpuruk lah. Sabaraha kasus dina soal penyelesaian penegakan hukum, terus gue dina kasus-kasus perjudian, kasus-kasus narkoba gitu. Nah, ayeuna muncul kasus Ferdy Sambo sareng sanes wae soal perilaku kejahatan anu dilakukeun ku Ferdy Sambo tapi usaha kanggo ngarekayasa dongengna gitu ya. Tah buah-buah di masyarakat teh muncul persepsi buah-buah tradisi gitu teh di kepolisian terus biasa gitu. Biasa. Mohon. Nah, anu mah we ya janten pertaruhan Kapolri lah. Kasus Ferdy Sambo direngsekeun kalian tuntas, nah minimal aya anu terkikis soal persepsi eta sanaos memang ari 100% mah jigana rada sasaho. Rada abot 100% abot, mah. Mohon. Urang ge da tos janten Rusia umum lah. Iya. Ari nguping mah nya sok sanaos penten Kang Cecep abdi sareng sadayana urang sebagai warga sipil komo akang kan selaku pimpinan media oge di media Akang tangtos langkung payun batan abdi lah sebagai warga biasa naon langkung payun kenging info misalnya tentang ageungna APBN untuk menunjang kinerja Polri gitu kan. Nah ini kan salaresna mah
numutkeun abdi duh tada teuing mah nya teu tuntas. Nanging di sisi sanes urang sok nguping. Yen sok sanaos ageung misalna polisi teh rada repot misalna dulur-dulur urang nu tugasna dulur-dulur urang nu polisi nu tugasna di pasukan terdepan polsek misalnya. Iya. Eta cenah rada abot jeung ngabensinan mobil dinas ge cenah kitu pang telepatnya. Iya. Kan Minang ngupingnya Iya. nya komo akang mah kan Iya, di iya. orang media pasti sok nguping gitu. Nah, padahal sakitu ageungna gitu kan dibandingkan untuk alutsista TNI misalnya. Ya, urang teh kumaha tah Kang Cep numutkeun Kang Cep fenomena gitu. Ya ieu mah kanggo masyarakat di tingkat handap lah pami misalnya aya urusan sareng polisi gitu kan anu kapikir pangbayuna teh pan aduh kudu sabaraha ieu ngaluarkeun ongkosna gitu nya. Sanes ongkos ti rarompo ka kantor polisi, tapi ongkos pasti di kantor polisina aya naon gitu. Misalnya upami ngadamel naon lah surat kehilangan tawa naon lah. Pasti anu kapikir teh aduh sabaraha biayana ya. Padahal kan salasna nu kitu mah kedahna janten pelayanan anu gratis lah nya da memang aya APBN pan polisi teh. Nah kemudian eta teh salasna urang tiasa ningal contoh tina kasus AKBP Dalizon anu di Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan. Ya. Kumaha Kapolres anu ku bosna ku atasanana di Skrimsus di Polda Sumsel kita setor 300 dugi ka 500 juta dina persasi. Lamun telat pan ditagih. Mohon via WA gitu kan. Bari jeung yang kumaha ditagih terus siga ka debt collector lah. Artosna lamun misalnya teh anak buahna di satingkat Kapolres diperes kitu manehna ge mah pasti meres deui ka handap. Mohon. Dugi ka tingkat paciwit-ciwit lutung kan. Nah, akhirnya kan memang masyarakat anu jadi korban. Jadi tina kasus Perdi Sambo atau kasus AKBP Dalizon teh urang menang gambaran. Oh jika kitu geuning mental di kepolisian teh gitu kan. Nah, ieu teh salasna tugas Kapolri anu kedah dugi ka beres gitu lah. Nah, rek kieu wae polisi teh. Pan masyarakat teh dugi ka eta rek kieu wae polisi teh gitu. Tah tiasa teh ku kasus Sambo Kapolri ngajawab yen salasna polisi tiasa berubah. Tah eta kan harapan masyarakat teh salasna. Mohon. Gitu. Nya mohon atuh ieu hiji pelajaran anu mahal pisan gitu kan. Mohon. Nu mahal pisan. Tiasa janten Joshua engke salevel saha pahugeng gitu. sebagai naon tah Kang Cep whistleblower atawa napi naon nya disebatna nu kitu teh. Ya Baradae pamieana di Perdihna janten justice kolaborator. Mohon tah. Abdi ninggalna pami Baradae mah aya peluang kemungkinan kanggo rada ringan hukuman. Rada ringan. Margi anjeunna kan atas perintah teh cenah. Atas perintah dina kondisi terdesak da kumaha lagi atuh Kang Budi di urang mah hierarki. Lamun teu nurut kadunungan kumaha? Engke bawa urang anu ditemakna. Apaan psikologina kitu. Mohon. Nah, terus anjeunna kan kersa janten justice kolaborator. Mohon. Nah, sanaos saksi sanes kemungkinan tiasa wae ngaberatkeun gitu nya. Tapi pami pengacarana pinter Baradae tiasa bergeser karena pasal 338. 338. Mohon. Ya, leres. Sajanten naon namina teh anu wih deui kana persoalan nu naon namina teh nu karandapan ku Polri dina konteks pelanggaran hukum yang dilakukan dilakukeun ku Perdi Sambo. Teras aya oge kieu Kang Cep aya wartos ieu teh cenah dina konteks aya hiji pengamat nu dina hiji kesempatan ngadugikeun pola kakak asuh. Pola kakak asuh teh misalnya lamun simkuring teh junior Kang Cecep tangtos senior abdi maka nyarek jiga kumaha ge simkuring naon namina teh simkuring naon kedah nurut ka Kang Cecep. Iya. Di kepolisian konteksna jiga nu ayeuna kajantenan. Aya deui saresna mah cek abdi nguping wartos. Sanes dina kepolisian oge. Di TNI oge cenah kadang kawis cenah ieu mah punten ya
pamilepat. Misalnya pilot kapal udara Angkatan Udara, tah ditukangan si junior nyepengan ya cenah naon nyepengan kendali di pengker teh aya 2 seniorna cenah. Cek senior nu hiji kawetan, cek senior nu hijina deui ka kulon cenah. Eta cenah kajantenan cenah faktual cenah pernah kajadian cenah. Lamun teu ka kulon eta cuaca di naon di wetan goreng jadi kudu ka kulon. Ah henteu. Ieu mah cuaca alus ka sagala rupa. Atuh cenah jadi saeutikna aya musibah cenah di pesawat teh. Arupi-rupi eta kondisi nu kitu teh sanes di Polri wae. Nya naon namina teh kadang-kadang nya aya senior nu mawa junior kana jalan nu teu bener gitu kan. Aya senior nu mawa ka jalan nu bener gitu kan. Iya. Sisirna mah seperti gitu. Kanu leres gitu. Nah dina konteks ieu aya kajantenan eta cenah Kang Cep. Sehingga si pengamat teh naon ngadugikeun aspek kakak asuh disebatna teh gitu. Ya berarti si senior teh yang membantu perilaku tidak benar junior, membantu perilaku yang sudah dilakukan oleh si junior, kemudian membuat satu rekayasa, kan kamari ge kasabit-sabit disebat. Jadi dilakukan ku Kapolda mana cenah. Iya. Anu secara angkatan kaleresan eta teh seniorna si Sambo gitu. Iya. Nah ieu ge jigana teh hiji hal nu kedah dieukeun ya Kang Cep. Apa Kang Cecep dina konteks akang salaku orang media sok mendakan eta teh naon hal nu siga kitu teh Kang Cep. Di media. Di sanes di aranjeuna gitu. Oh, upami di dunia polisi. Jadi di dunia kepolisian mah pernah yang disebat salam komando lah nya. Di TNI sareng di kepolisian. Nah, aya oge anu disebat anu Korsa. Esprit de Corps ya, gitu. Esprit de Corps. Nah, anu sama kan Esprit de Corps teh Korsa teh kadana diterjemahkeun teh perintah senior dina jalan konteks tugas lah. Sanes dina hal-hal anu sifatna di luar tugas. Nah, pribadi gitu nya. Nah, tapi jadi dina budaya urang di kepolisian di TNI perintah senior teh naon wae perintah teu dibentenkeun eta perintah teh salah atau napi leres. Nah, pokona mah eta perintah atasan diturut gitu. Anu mawi kajantenan Brigadir Yosua ditembak ku sobatna sorangan sesama ajudan, kumaha aya perintah ti senior ti Sambo Jenderal Bintang 2. Nah, sigana anu kitu teh tos janten kultural Kang. Buat di lembaga non komando ge siga di TNI sareng di polisi di ieu mah alit-alitan lah di dunia jurnalistik ge wartawan teh kudu nurut ka editor pokona ngaliput anu kira-kira aya piduiteun lah. Gitu kan. Nah, engke duitna bagi-bagi boa tos ugi ka dinya oge gitu. Tah ieu kultur kieu teh anu memang kedah di bersihan. Nah, kan ayeuna kasusna memang ningang di polisi. Tapi kan di TNI sering aya penyerbuan, bentrok polisi sareng TNI ya. Eta teh kan pamita aya komando. Laras. Siga kasus di Jogja. Cebongan. Cebongan. Pamita aya komando mah da moal mungkin. Mungkin ya. Eta teh pasti aya perintah ti senior. Laras. Nah, sikap kritis di anak buah di tingkat TNI sareng polisi katinggalna memang critical thinking teu diagengkeun lah. Nah aya di Akpol sareng di Akmil mata kuliah critical thinking misalnya teh gitu. Punten motong Kang Cep, nu haneut keneh kamari. Naon gara-gara dikasihkeun ku sasauran anggota DPR RI ku Effendi Simbolon. Effendi Simbolon ka Jenderal Dudung. Ya. Aya perintah kan aya ternyata aya perintah ti Kasad. Ti Kasad supaya kedah ngalawan lah ya. Pedah disebat gerombolan kan. Jadi ulah cicing wae gitu. Ulah cicing wae. Salerosna mah upami ninggal tina
konteks nu tadi tiasa janten kasad naon kitu tersinggung ku Effendi Simbolon. Tapi memerintahkan dugi ka videona tersebar ka publik salah eta teh ulah Teu gitu. sae nya. Teu sae. Tah cara mengkantorna teh ulah gitu. Margi upami kitu mah katinggalina teh aya pembangkangan ka sipil. Ka sipil. Kan urang mah negarana negara demokratis, sanesna negara militer. Mohon. Jadi seolah-olah pembangkangan sipil upami kitu mah gitu. Beres. Oh kitu nya Kang Jepnya. Oh. Naon namina perspektif sanes ya nu simkuring mendakan ti Kang Cecep ngeunaan kajadian anu nembe disebat bilih janten pembangkangan sipil ya, pembangkangan terhadap kelompok sipil. Sementawis urang teh aya di imah demokrasi. Mohon. Urang aya di negara demokrasi, negara ya Indonesia ieu urang anu diadegeuna ku para pendiri bangsa ku cara-cara nu demokratis. Mohon. Sanes nya eta lah. Ya itu tadi lah janten namina teh ya plus minus lah panginten dina konteks eta nya Kang Cep. Urang ge kedah jadi pamimpin teh kudu leuwih sabar eta. Ya, Widi kadinya. Di negara demokratis mah memang urang kedah ulet sareng sabar. Ulet sareng dan teu gampang ngelola negara sareng pemerintah di negara demokrasi mah. Mohon. Memang capek, memang butuh skill, butuh kesabaran gitu. Butuh kesabaran. Upami misalnya teu sabaran atau negara Fasis. otoriter, fasis gitu kan. Gampang ciduk, culik. Kang Cep Bu Yandi nya naon namina teh dina kajantenan Freddy Sambo ieu naha ieu teh naha sia hungkul gitunya kangge seorang Sambo tapi bade disebat sia da manehna nyieun kasalahan anu direncanakeun. Yeah. Pan simkuring sok dipapagahan ku Prof Didi Turmuzi, Pak Ketua Paguyuban, Pak Budi kade tong ngadamel kasalahan anu direncanakeun gitu kan. Kalepatana mun tiasa teu kahajalah gitu. Yeah. Sehingga urang tiasa nyungkeun di hampura gitu. Nah, jadi kejadian itu nah hasil keur manehna keur Sambo atawa aya skenario sanes ieu teh. Kang Cep dina konteks skenario sanes tambihan patarosana teh Kang Cep nya. Pan abdi merhatoskeun kieu cenah cek Komnas HAM aya pelecehan seksual di Magelang tempatna. Nu dilakukeun duga kusaha kan urang ge pabeulit ngabandunganna. Ku supirna anu sipil atanapi ku si Joshua cenah kitunya anu APH jelas-jelasan. Tapi kemudian nguping deui wartos eta teu kajantenan gitu. Nah aya skenario naon deui lamun ayeuna murni lepas bahwa almarhum Joshua sebagai korban teh teu gaduh kalepatan pelecehan seksual. Kasalahan naon sehingga nepi ka dipateni kieu gitu. Ku nununganna nu berpangkat tinggi ieu teh. Yeah. Nah, numutkeun Kang Cep kumaha ya? Ya, memang motif eta nu diantusan ku masyarakat kan motif lah. Salah motif Sambo teh mateni Brigadir Joshua teh naon sih? Nah, pelecehan seksual. Tapi pelecehan seksual sebenarnya terus gugur kan. Laporan ke Barreskrim kan terus ditolak. Terus ngalih ka aya laporan di Magelang. Eta oge kan teu jelas da upami misalnya pelecehan seksual mah aya pelecehan seksual pan Freddy Sambo teh penegak hukum laporkeun we atuh entong ditembak gitu lah. Itu kan anjeunna kan ngarti kana hukum. Tapi ieu mah ngadon di eksekusi lah. Eksekusi. Ku cara anu memang biadab lahnya dugi ka di eksekusi gitu. Nah, masyarakat, opini masyarakat terus berkembang bahwa Brigadir Joshua teh gaduh kartu truf. Ya misalnya kayak mohon kartu truf sang jenderal. Nah dina kasus-kasus naon lah. Dina kasus-kasus anu tiasa wae mantak heboh gitu. Bisa 303 misalnya teh. Aduh ikap kedah dipareuman lah Brigadir Joshua. Tapi kan eta opini anu berkembang. Margi teu acan kaungkap soal motifna. Tapi nah ari di pengadilan ke bakal terungkap motifna selesama ari motif mah memang ke nuturkeun Kang Budi.
Jadi nu penting mah terbukti heula Sambo memang merencanakeun pembunuhan. Eta pasti motifna bakal Kacandak. kacandak. Sanajan pasti Ferdy Sambo bakal bertahan dina versi anjeunna. Anggap we Kang Cep nya ku hakim teh berhasil teh Ya. di guar motif nu sanesna nembe teh. Sok sanajan saur Kang Cecep pasti pengacara Ferdy Sambo dan Ferdy Sambo-nya bertahan Ya. untuk diteduhi kadinya. Tapi anggaplah hakim jeung jaksa penuntut umum berhasil duwi katarik nambih masa hukuman teh engkena. Tiasa janten langkung memberatkan lah. Langkung memberatkan. Langkung memberatkan. Da anu paling berat kan memang hukuman pati pasal 340. Jadi lamun misalnya salah sama motifna bade kaguar bade henteu pan ari vonis mah kedah berdasarkan alat bukti. Ya, alat buktina menunjukkan memang direncanakan. Nah, soal motif mah selesai tepat penting kanggo hakim oge gitu. Tapi anu penting mah pasal 340-na jumpunan syarat sareng alat buktina kuat. Atau pasal 340 maksimal mah. Maksimal. Tah, tapi urang masyarakat tetep itu naon sih salasna motif namanya sih pelecehan seksual lebih ke tega gitu lah. Pasti ada sesuatu gitu lah. Tah eta nu janten misteri. Mudah-mudahan ku JPU misteri eta kaguar nya. Oh, mudah-mudahan. Sanaos sih sumeuring teu yakin bakal kaguar margi kan dari JPU konsentrasinya bakal karena alat bukti. Oh iya. Anu nuduhkeun pasal 340 nyumpunan syarat. Entos. Nah paling ke dina pertanyaan-pertanyaan bakal muncul motifna naon. Upami ditinggal tina galagat ayeuna mah Ferdy Sambo sareng pengacarana bakal bertahan dina versi anjeunna. Cek paribasana mah kieu. Sanajan memang ditibanan hukuman maksimal pasal 340 hukuman pati teu masalah nu penting manehna keukeuh bertahan dina versi manehna gitu. Jadi secara kejiwaan manehna motif manehna keukeuh di dinya gitu. Anu tos kabayang ku simkuring kitu. Bukan Cepnya. Ya pasti da naon namina teh. Sapertos kitu sok sanaos saur sanya mantan kabar eskrim teh Susno Duaji saur Pak Susno teh ini persoalan tuh mudah untuk gampil selesai gampil pisan. Kang Cep ge sepakat pasti kan sebagai ku tingkat polsek ge. Hanya karena pelakuna bintang 2 kadi propam pula gitu dilakukan di Imah Jenderal ternyata kan janten semuanya dilakukan ku Imah Jenderal jeung manehna ge ngumpulkeun kakak asuh. Jeung ngabekingan manehna gitu. Ieu mungkin mudah-mudahan sakali deui polisi tiasa ieu naon namina teh tiasa teteg gitu dina mutuskeun utami Pak Kapolri. Nah sehingga ku kituna panginten patarosana kieu Kang Cep kumaha ye cara mulangkeun kepercayaannya ka masyarakat anu kudu dilakukan ku kepolisian sok sanaos tadi ge bagian-bagian anu ngarah kadinya ti Kang Cecep. Langkung spesifik Polri kedah kumaha ye sangkan tiasa mulangkeun di ka kepercayaanna. Apakah cekap ku dina danget-danget ayeuna aya pemberantasan judi boh online boh offline gitu kan ya nu judi operasi ayeuna teh. Bahkan cenah naon teh dina hiji unit lamun teu meunangkeun kasus judi bakal diancam ku pimpinanna. Si pimpinan unit eta teh bade di Polda, Polres, Polsek panginten gitu sakaterang simkuring. Nah cekap ku gerakan eta gitu nya. Atanapi ku penegakan kedisiplinan sanesna. Kumaha Kang Cep? Upami misalnya yang nanti statement Pak Kapolri seueur polisi baik di samping polisi anu awan lah ya. Tah pertanyaan publik mah pan boa jalmi anu tadina sae baik lah ya masuk polisi 1 tahun 2 tahun jadi polisi baik
tapi lamun lingkunganana kulturna henteu dibebenah eta polisi baik teh bakal jadi polisi buruk gitu. Nah, di mana ngabebenahna memang ieu mah persoalan mental Kang Budi. Jadi persoalan SDM moal cekap ku kejadian kasus Ferdy Sambo terus ditindak tegas, lamun henteu aya pembenahan mental tingawitan tingkat handap dugi ka tingkat jenderal. Gitulah. Terus aya ieu mah margi simkuring di medianya ulah dugi ka aya bahasa di tingkat kepolisian ku ayana kasus Sambo misalnya tuh. Jadi aya peluang di para perwira, wah ini peluang saya untuk bisa masuk ke pentas yang lebih tinggi dengan naik pangkat, dengan mempunyai jabatan gitu kan. Kan Ferdy Sambo nih dipecat. Berarti aya iya, ta kan muncul suara. Iya, konsep kitu mah atuh sami sareng naonnya, menari di atas penderitaan orang itu, gitu kan. Kan ini masalah mental. Mental nih nggak bagus juga. Betul, jadi nggak bagus juga. Kan bukan begitu. Kedah nama. Tapi kasus Ferdy Sambo teh kedah janten cermin kanggo sadayana polisi. Beres. Gitu lah. Ulah, iya peluang ya, orang bisa bakal naik pangkat ya, bakal menang jabatan ya. Kedah namanya Pak Kapolri kedah ngemut eta nu namina Presiden Jokowi dugi ka 4 kali berstatement 4 kali untuk kasus ini presiden. Terus ana pertanyaan publik upami Pak Presiden mingkem entah ya sora bakal kongkap tuh. Kan ulah dugi ka muncul di publik teh pertanyaan eta gitu. Beres. Presiden didukung ku Pak Mahfud MD, Menko Polhukam. Sesepan. Mohon. Salerosna Kang Budi. Mohon. Begitu kejadian tanggal 8, terungkap tanggal 11. Yeah. Pertanyaan publik itu selesai terus muncul. Nah, tanggal 8, tanggal 8, tanggal 10 kemana wae? Namanya nyarios ke media tanggal 11 barijeng versi roadshow Sambo kan? Dugi ke Dewan Pers. Ya, Dewan Pers kedah ngaberitakeun versi polisi. Eta terus jadi pertanyaan. Iya lah. Itu udah tanggal 11 ge media mah terus mencium ada sesuatu anu aneh. Oh, media terus mencium. Jadi begitu diumumkan ku polisi, media mah pertanyaan anu paling payuna Kang Budi, kunaon kejadian tanggal 8 ku polisi diumumkan tanggal 11. Ya, patarosanna. Eta. Jadi tidinya terus timbul terpercaya. Di tanggal 11 kene media mah. Nah, ternyata informasi anu lebet ke media masih kene antara jam 5 jam genep tanggal 11. Terus muncul kasus keberangkatan ti Magelang ke Jakarta. Jadi eksekusi teh dina perjalanan saatos ti Magelang. Itu terus muncul. Ya. Kan wartawan kan masih kene ngumpulkeun bahan-bahan, sumber anu kompeten gitu lah. Siap. Jadi gitu. Kang Cep teu karaos ya urang tos naon namina teh nyekapan naon wangkongan urang gundem catur urang dina ngeunaan persoalan anu nuju naon namina teh bahkan dina danget ayeuna dinten kamari pun nin di London dikurabkeun ge nin Eli. Mohon. Nin Eli. Elizabeth. Ieu teu nutup naon berita tentang Sambo. Jadi warga masyarakat, netizen masih kene mengejar masih kene ngudag aspek keadilan anu kedah ngadeg di tengah-tengah penegakan hukum di bangsa urang tumali sareng persoalan Ferdy Sambo ieu. Nah, ku kituna panginten di akhir wangkongan ieu simkuring hoyong sareng Baraya Pasundan sadayana hoyong ngupingkeun ya closing statement Kang Cecep ngeunaan kondisi penegakan hukum di Indonesia bokomo nutu malina sareng persoalan Ferdy Sambo di mana hukum dilanggar ku penegak hukumna. Kumaha Kang Cecep? Ya kalau masyarakat mah kumaha ge urang da teu aya di jalan kedah percaya karena etikat baik Pak Kapolri lah. Kalau ngaresekeun kasus Ferdy Sambo teh jalan lah. Banyak kasus Ferdy Sambo kedah aya demo man siga politik gitu. Ieu mah sanes politik kan. Tong disamikeun sareng BBM ya. Ulah disamikeun sareng BBM. Jadi antosan kumaha boleh hideungna di pengadilan.
eta bakal janten beungeut penegakan hukum di Indonesia ge hasilna. Nah hasilna teh bade vonis pati atanapi hukuman 15 tahun tah eta bakal janten beungeut penegakan hukum di Indonesia. Ya masyarakat kedah sabar lah. Siap. Nah soal Putri Chandrawati masih keneh teu ditahan, terus ulah dibandingkeun sareng anu ayeuna ibu-ibu anu tos ditahan. Margi Ari Putri mah masih keneh tersangka. Ulah dibandingkeun jeung Angelina Sondak gitu. Ulah. Ari Angelina Sondak mah pan memang tos janten tipeun terpidana. Ditahan. Sareng kasusnya kan korupsi. Ari korupsi mah gampang ngahilangkeun barang bukti. Ari Putri mah katinggalna teu aya potensi kadinya. Siap. Jadi urang kedah percaya lah ka Kapolri. Siap. Ya. Nuhun Kang Cep, jadi intina Barea Pasundan saur Kang Cecep Burdansah, calon dokter ilmu hukum perdata pidana kan? Tata negara. Tata negara. Calon dokter hukum tata negara. Urang kudu percaya saur Kang Cep. Karena tarekah nu dilakukan ku Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo. Sareng pasukana nu masih keneh balalener gitu kan. Kasauran Pak Kapolri oge tipayun di media urang nguping sadayana Barea Pasundan masih keneh aya ribuan polisi anu gaduh naon jiwa bayangkara pikeun nanjeurkeun bebeneran aranjeunna salaku aparat penegak hukum gitu. Ya urang kedah percaya karena ikhtiar eta da ayeuna di era keterbukaan naon oge ku kepolisian memang urang ngabandungan sok diwawarkeun ka media. Terakhir wae dinten kamari meh telepat urang ngabandungan putusan bandingna Sambo di mana ku Pak Irwasum didugikeun yen bandingna teu ditampi jadi tetep Sambo bakal dipecat dengan tidak hormat atanapi disingkatna teh PDTH gitu tah. Nah janten Barea Pasundan cak dugi ka dieu wae wangkongan simkuring gunem catur simkuring sareng Kilanceuk Kang Cecep Burdansah anjeunna jalmi unik sastrawan anu gaduh naon namina teh gelar akademik selaku sarjana hukum anu tadi kurang kaguar luar biasa oge argumen-argumen hukumna ti Kang Cecep. Urang doakeun mugi anjeunna tetap eksis di dua dunia ieu, dunia sastra Sunda sareng dunia ilmu hukumna. Eta tilu deui Kang Den. Anjeunna ge kedah eksis di dunia religius mungkin gitu tah. Urang doakeun. Amin. Rupina kitu Barea Pasundan tepang deui sareng simkuring Kang Budiana dina episode salajengna di podcast Buruan Pasundan. Hatur nuhun, sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.